kalimat sunnah silih asah silih asih silih asuh disimpulkan jadi Siliwangi ya. Artinya orang teh kudu Siliwangi itu ngagawean anu alus. Contoh asah asih asuh. Ari asah di dia orang saling doakan sesama orang supaya orang teh makmur. Lain siling gorengkeun. Tak jadi Siliwangi na kitu mah. Tak asih ari asih di dia mengenal karena sifat orang masing-masing, karena sifat mati Allah gitu. Akang jeung adik akang sifatnya pasti beda walaupun satu darah. Nah, tapi lamun saling kenal mengenal sifat akan memaklumi lamun egona muncul eta da memang si eta mah kitu sifatna. Da urang harus saling menghargai. Nu tadi siling doakeun, nu kadua saling hargaan masalah sifat. Kudu siling kanyahokeun. Asuh di dia lamun nu ieu jeung nu ieu egona masing-masing teu bisa siling elehan nya eta urang kudu siling elingan tepak ulah kitu pan urang mah orang Sunda si kudu silih asah silih asih silih asuh naon eta teh contoheun batur cing mun urang paparaseaan dicontoh ku batur hade teu tapi lamun urang istilah mah siling elingan silih tepak nu ngaranna ge jelema pasti kakurangan mah aya wae gitu nya. Tadinya tugas urang teh karak jadi manusia. Asah asih asuh. Nah, mantak di dieu teh aya 5 perkara tina Siliwangi teh asah asih asuh. Nu duana aya nu gali nih jati diri urang. Mantak di Sunda aya lambang hideung bodas. Naon hideung bodas teh? Eta tugas manusia. Aya nu hideungna Allah nyiptakeun alam semesta ieu rek saha nu ngolahna gitu. Ngan aya hiji makhluk anu siap sanggup kami ya Allah saha eta ruh ruh teh pan gaib mantak Allah nyiptakeun jalmi pertama Nabi Adam alaihissalam dina unsur bumi 4 unsur taneuh cai angin api 4 unsur alam dicanak dina setiap penjuru dunia maka jadilah Nabi Adam alaihissalam penerusnya urang tamantak eta teh anu dijieun dina taneuh mah warna hideung ai hideung mah teu abadi isukan pake teh urang mot balik kembali deh ke alam ai nu bodas mah ruh mah abadi engke lamun urang ninggalkeun papisah ieu ruh jeung raga urang bakal kembali ke Allah cik Allah ai sia geus nyebut sanggup jadi contoh di muka bumi naon nu geus dilakukeun eta bakal dipenta pertanggungjawaban tah berat jadi manusia teh jadi contoh mantap urang teh jadi manusia teh berat jadi contoh ya gitu ya. Jadi kembalikan tadi asa asih asuh lakukanlah kebaikan hirup teh sing jadi contoh keur batur mantap lamun geus tutup umur urang mata aya kalimat cap urang teu neun dihandeuleum sieum urang tuna dihanjuang siang sampeureun engke eta lamun pagawean urang ayeuna mun anu salah lain contohan batur ari kumaha engke tadi tu balik urang jadi lain contohan atau ieu mah jadi seuneun nu aya. Nah itu kayak jadi kalimat asa asih asuh teh ieu mah saling doakeun mengenal sifat jeung silih tepuk gitu. Itulah manusia mah jadi contoh dina langkahna contohan batur ucapna ge sing jadi ilmu. Teh karep manusia.